Sampurasun para wargi sobat wasiat anu dipiheman ku Gusti Yesus Kristus, bagja pisan tiasa tepang sareng simkuring dina acara Paniis Manah dina kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Saat acan urang ngawitan ngalenyepan piulang Gusti, mangga urang sadaya ngadehes kamantena. Gusti nu Maha Agung tur mulia, mugia sikurnia ti anjeun nyaangan sareng ngiatkeun kana lampa kahirupan. Roh suci nyarengan salawasna. Dilebet Gusti Yesus Kristus, simkuring ngadehes. Amin. Para wargi bahan lenyepan dina dinten ieu kacandak tina renungan wasiat. Anu nyandak tema Gusti nu jadi andelan sanes manusa. Dumasar tina kitab perjanjian lawas nyaeta Hakim-Hakim 4 ayat nu kahiji dugi ka 16 sarta anu janten ayat nu lugu kacandak tina Hakim-Hakim 4 ayat anu ka-8 anu kieu unggelna. Barak ngawalon upami miosna sareng ibu mangga, upami teu sareng ibu mah moal mios. Pamiarsa sobat sadaya, kantos meureun dipasihan kasempetan kanggo ngemban tugas di gereja atanapi di kantor anu bobotna lumayan gede tanggal walerna. Waleran anu dikedalkeun biasana mah ulah abdi mah teu tiasa nu sanes bae. Nampik tugas tanggal waler nu gede mangrupakeun hal anu gampang. Nanging urang sadaya ditantang supados teu gampang nyerah sarta daek diajar narima tanggal waler. Kusabab ngagaduhan kayakinan dina diri ayana pitulung ti Gusti Pangeran. Deborah nyaeta saurang nabia anu marentah janten hakim di Israel. Anjeunna ngadepan gempuran bangsa Kanaan. Deborah meritahkeun Barak maju perang makalangan. Nanging Barak ngarasa gedar hatena mun maju saorang sorangan bae. Manehna mundut restu kedah disarengan ku ibu Deborah dina makalangan eta. Barak leuwih yakin mun disarengan ku Deborah bakal unggul. Manehna teu ngandalkeun Gusti Pangeran dina pasoalan eta. Anu balukarna Barak cacap di payuneun Gusti. Akhirna wewengkon Sisera tunduk ka Yael. Kadang kawis Bapak Ibu Sadaya simkuring ge sok ngaraos asa-asa dina nampi tanggal waler nu gede. Mun kedah dilakonan nyalira. Karasa leuwih tetek mun aya nu mantuan jalma anu leuwih pangalaman di widangna. Akhirna mah urang teh leuwih ngandelkeun kamampuan manusia tibatan kakiatan Gusti Pangeran. Padahal mah puguh pisan Gusti Pangeran anu leuwih sayakti. Panang tayungan Gusti Pangeran teu katenjo ku panon kasab. Nanging karaos sumerep dina kayaktian iman. Ayana kayakinan iman yen Gusti Pangeran migawe kahadean dugi ka urang percanten tiasa ningal buktos pangraksana. Mangga urang manedak. Hatur nuhun Gusti kana sadaya pangeling anjeun. Mugi simkuring sadaya tiasa bener-bener ngandelkeun anjeun dina sagala rupi pasoalan hirup nu tumiba. Dilebet Gusti Yesus simkuring ngadehes. Amin. Wargi sobat wasiat dugi ka ieu lenyepan urang dina dinten ieu ulah lepat teras ngadukung kanal YouTube ieu ku cara like,
subscribe sareng ngabagikeun kanu sanes. Kumargi ku jalan kitu warta Injil tiasa urang bewarakeun sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan kasadaya. Sampurasun.